Justru ini adalah forum mengingatkan pada kita semua tuh kudu era siapa yang ngomong Sunda, kudu wani. Gitu kudu wani nyarita Sunda da urang teh geti Sunda. Jadi Sunda. Nah, ini sehingga saya katakan tanggal 17 Januari 2022 itu adalah Hari Kebangkitan Masyarakat Sunda. Di mana masyarakat Sunda ternyata punya ketersinggungan. Dibuatkan hari nasional. Terus ditindaklanjuti oleh kita. Tong sieun jadi urang Sunda, kudu wani nyarita Sunda, kudu wani ngajarkeun Sunda, kudu wani make baju Sunda. Urang Sunda teh leber wawanen. Kenapa orang Sunda diginikan? Karena selama ini selalu diam. Nah, sekarang kita perlihatkan diri bahwa kita ini bukan orang yang diam teh lain elehan. Waktu nadi usik mah nyari. Ku sedih ningali realita hirup ayeuna. Budak laleuntik geus diajarkeun budaya Korea ku kolot-kolotna. Cara roged hareupeun kamera, berharap hayang viral terkenal ka mana-mana. Menikah bina-bina jalmi ayeuna asa berat ngomong Sunda. Basa daerah jang budayana leungit ku zaman modern teh. Sosialisasi asa eueuh guna, paeh ku teknologi jeung ku urat gengsi. Urang kudu bangga lahir di tanah Indonesia, kudu ngajaga Bhinneka Tunggal Ika. Urang kudu bangga ngalirna urat getih Sunda, adat Indonesia nuju juara tata basana. Mun lain urang pemuda-pemudi Indonesia saha deui nu bakal merjuangkeun jeung ngajaga budaya warisan bangsa. Tong nungguan bangsa sejen ngaku adat jeung budaya nu ku urang boga. Urang kudu bangga lahir di tanah Indonesia, kudu ngajaga Bhinneka Tunggal Ika. Urang kudu bangga ngalirna urat getih Sunda, adat Indonesia nuju juara tata basana. Omat ulah era ngomong Sunda, urang kudu bangga. Urang kudu bangga lahir di tanah Indonesia, kudu ngajaga Bhinneka Tunggal Ika. Urang kudu bangga ngalirna urat getih Sunda, adat Indonesia nuju juara tata basana.